oleh Bupati Kabupaten Bandung dina podcast Bambang Wijayanto nya akun teh dina YouTube teh Bambang Wijayanto gitu tah. Didinya dihadirkeun tilu figur gitu nya. Anu kahiji aya nu wastana teh Ibu Pita nya mantena minangka anu kagungan duka wakil di perusahaan PT Tri Boga Pangan gitu nya anu minangka vendor rupina mah tah gitu. Lajeng aya oge Pak Dedet teh rupina mah wawakil oge panginten ti PT Indopam pami telepat mah kitu nya diraskeun wae tah. Lajeng aya oge Pak Faisal. Saestuna mantena mah mantan tentara mun katompernakeun mantena janten pengusaha oge gitu tah. Tah kajadian-kajadianna di antawisna tahun 2024 nyata mangsa bupati di periode kahiji menjelang masa pilkada. Nah eta kaboker dina pagundeman eta nya aya sabaraha figur anu kasebat kitu nya di kawitan Direktur Utama BUMD. Wah, lajeng deui tangtosna oge Bapak Bupati, lajeng deui oge Kepala Inspektorat sareng jajaranna gitu. Lajeng deui Kajaksaan Bandung tah nya. Tah aya deui langkung hebat kitu nya disebat-sebat dina podcast eta nya eta anggota DPR RI anu sanes kaleng-kaleng. Eta mah anjeunna teh Wakil Ketua DPR RI tah nya di fraksi PKB upami telepat mah kitu tah anu kaunggal dina podcast eta.